Dik, dik. Asup Pedro, tadi kunci. Nah, baru langsung diuk, can dititah diuk, bet diuk. What are you sure? Aya naon? Solo bu, Mimin. Aduh. Lima kadieu ge dek nanyakeun sigi ini. Aya teu. Aya dulu di kamar ke sare, jung tingali. Euleut teh bajuna anyar euy. Oh iya dok. Dik udang dik. Naon, Dru? Ngalinya baju ulang hanyar ya. Halus teu. Oh, halus euy. Barang ge jauh kene, urangnya yang meuli euy. Kelanya urang banyak yang heula. Gerah mandi, sidik geuleuh. Kayak lama tuh sakedeung. Emang ngomong-ngomong baju si Badru halusnya. Ini hayang meuli. Ari maneh Aduh. teu mikir. Batur usum corona ya hayang baju lebaran. Matak ulah sok si Badrul tempat maneh tak eta jadi maneh kapanasan ulah sok kitu nya urang mah teu gablek gedar ge eueuh. Anger. Wis. Papatahan. Aduh, eta budak kalawan indungna teu sopan maneh. Kanding teh. Oh, Di mana? di imah. Ka imah mah ka imah we. Ieu keur main kagok. Itu. Ini kalau nih. Tahu. Telepon silih-silih ah. Jadi tanya ka dieu. Atau ke meheulana rambut. Duh, si Lais telepon wae meni cewek. Halo, Jadi teh ka dieu kayaknya Kela tungguan. di mana? Nya, iya di imah kayaknya. OTW sakedeung deui. Yuk. Capek gitu lupakan si ini semua. Bis. Bis, kayak namun aku melupakan. Capek. Nya main we ka dieu da baru teh di kadarieu. Tapi rata sok era aya papanya jeung barudak teh. Geus lila teh papanya jadi canggung urang. Dan moal naon tulis da aya urang. Kalem. Singkat cerita, Bram pun ke rumah pacarnya. Ah, nelpon ada si Abram ah. Tuh. Saya Halo, ah di mana? nya di bumi. Oh, datang teh ka dieu. Nya ayeuna bari langsung angkat. Oh, nyat. Saha eta neng surah seuri kade besi si Bram Anggernya ka si Abram mah sini wae. lain sini seneng mama tapi nyaan Mantap, CS. Mau. Ayo antar. Eta KWW. Bensin. Eta nu lancek naik list teh ya. Ayo. Ayo. Dewas ngurang. Ayo di
si bisi nyawan deui teh. Langsung ketrok wae. Sudah ngecek nih muka. Ya. Punten. Punten. Sahanya. Bram, masuk. Bram, masuk. Geus we, aya na malah. Mari keluar we. Oke, mun geus aya anak urang tiduran dah. Balik ya. Nges tuh kayak mana ya kalau orang Siap. Kayaknya Bram, jadi nokna badan seorang laki katanya. Abram. Neng, Asal. insya Allah. Datang gininya tuh calik nabi izin ih. Nyatu. Neng, ini geulis sih. Nya ate kan geus ge kagak aa. Aduh. Neng, air mama kemana? Aya di lebih pada saurat. Mama. Eta angger budak geus datang di wae nya ka dieu nya. Mama. Sama mah. Mama. Mantap. Neng, ulah atunya. Aduh, punten ya anya tadi sama gitu Kak. Ya, kenal naonnya. Ulahnya Neng. Salam ke mamanya Neng ya. Salam. Angger budak geus datang di wae nya ka dieu. Mona. naning gancang Geus lah, ayo lah. dina we Geus. Mama meni angger ih. Bram dan Muh pun pulang dengan raut wajah yang kecewa. Pada saat di jalan, tiba-tiba Motor bagus kok didorong. Tangkurak sia bangsat. Bram dan Muh pun pulang dengan kepala pusing. Lalu Bram dan Muh pergi untuk bertemu Euis. nah motor teh gok didorong wae geus jual tuh Mun mogok mang, doa konaan itu motor teh lah. si ningali orang cobaan kuing Neng, kita ada. Oh, hehehe.
udah nomali. Ya, Cuk. Coba nyalis. Si Bram euy. Jis, Kalian dicerai si Lilis ya? Lilis mana? Mana apa sih? Lilis Guneng, meureun. Meureun. Waduh, nyata oke. Kalanya orang belum. Lis, itu barudak ayo di luar ayo kawan. Aku ih. Baik, Ayo atuh, ayo. Kuy. Dik, kumaha eta mana yang mikiran kan baju lebaran? heeh pusing. Mikiran baju lebaran. Iya si Lilis teh, sok kenal dulu teh, kenal dulu. Ini nakal. Apakah Bram akan berpaling hati ke Lilis dan meninggalkan Denok? Mana ketrok? Solo, Bu, Mimin, da abi mah kadieu oge da banyakan ibu. Ayah kersare sangat anak pohon deui. Aduh. Ayah Iya dong. Kasihan. Udang, Dik. Dik. Naon, Du? Ngali ya baju orang. Nyari ya. Anjir, anyar euy. Orangnya meuli Ida. Kakak, kumaha? Ke atuh ada Rana ngomong. Ini berapa? Kala. Eta anger budak datang teh wae ka dieu nya. Mah. Duh,